Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda. Urang teraskeun anu carios kakantun dinten kamari dina judul Barudak Liwar dina bagian ke-12. Urang teraskeun nu kamari bagian 11 sayeuna ke-12. Kamitra kabaraya tong hilap di like, di komen, di subscribe. Mitra baraya salam dunya kitu nya. Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae ieu carios nya ieu dongeng gitu. Mangga Mitra baraya salam dunya manco. Kocapkeun nu katuna dinten kamari teh Mang Idik jeung si Ocoy rek ngarurak. Bral ya tumariang duaan ngajugjug ka sawah lebah kaler masih keneh sawah Bah Omon. Ngan jarang Bah Omon mah kadinya mah da lolobana sawah. Ari sawah mah paling dikontrolan dicacaranana paling ku Sintang. Aya eta oge anu sok ngadon ngabedug model tua Kampung Karim RT Tole osok eta ge. Geus teu kakocapkeun di jalanan nepi ka sisi sawah neangan bancet digebligan. Ese Mang Dik ku bancet mah eueuhan deui pareng geus rada gede kieu mah. Oh nya euy cacing lah, cacing. Aku cacing ya tuh yuk. Atuh cing leos neangan taneuh nu rada baseuh. Kurah koreh kuduaan kurah koreh. Kebeneran palebah dinya loba cacing. Teu lila kitu nya cacing nu bodas. Teu lila ngala geus kocapkeun bebeunangan cacing. Der atuh mapai galeng Kang Idik maju ka wetan si Ocoy maju Encoy sebenarnya mah maju ka kaler. Wah eueuhan liang nanti euy ngagarentes hate si Ocoy si Encoy ngagarentes. Pas aya liang rada gede diurekan diabusan gerobok teh ku keuyeub babetkeun keuyeubna teh jejak liangna gitu da lenger budak teh. Terus maju aya weh anu rarempodan liang geuningan set rempod jaina teh set kaluhur kana ieu belut ieu mah lah. Sup we si urek teh diasupkeun digere ceplok teh atuh kuat kanyeplok belut aya meureunan lah sahanapeun gegang pacul gitu keta can beunangna perkiraan gitu. Wah diantep heula diulur da sok si Ocoy ngurek pinter ngurek wah budak liwar satu naon teu bisa gitu nya. Geus rada jerau dibawa ka jerau si urek teh jedud dicantetkeun atuh ngait meureun kanu sungut belut teh. Wah, Idik. Naon coy? Ieu nyangut uing. Sok beunangkeun. Teu katanagaan ku uing mah gede jigana belutna sagede tanggal kalapa. Sia mah. Tah dagoan atuh. Urang kadinya.
Mitra, wah padu regeng itunya ulur tari. Tahan tong diberean deui bisi lesot. Ditahan ku si Ocoy sincoy teh. Gede Mang Idik. Mana sih? Gep weh urak teh dicekal ku Mang Idik. Mang Idik mah di kolot rada umuran geus rada pengalaman dewasa gitu nya. Tuluy ditarik, tuluy teu dibere tenaga diulur deui, tuluy ditarik, tuluy beunang bener we mitra, belut eta nya koneng teh badag di sahanapeun pigelang orok ngamujuhna we kitu di sawah mah, da di sawah mah biasa paling gede segede curug. Ieu mah kebeneran si Ocoy meunang sahanapeun pigelang sarua hampir rek sarua jeung pigelang orok leutik mah teuing orok nu gede mah. Atuh surak si Ocoy horse aing Menang euy belut euy. wah atuh dipabeutkeun bebutkeun si belut teh. Atuh pingsannya belut da tarajol pae. Jangan coy jangan carulang. Urang tiruk ku carulang. Tekung silila keruduk mawa si Ocoy teh nu. Ieu carulang teh nya dadiknya. Oh eta bener kadikeun. Saong babeskeun tina aya tigigir belutnya aya liang gandingan samode ingsan gitu mode lauk mah paranti ngarenghapna meureun tigigir. Uus we atuh talikeun. Wah tuluy jadi si Mang Idik ge ngadon bareng ieuna teh. Ieu naon teh ngurekna teh jadi nuturkeun galang eta. Ah Mang Idik dituturkeun ku Mang Idik ka moal meunang deui atuh geus ka ditu Mang Idik tuh itu. Oh atuh urang ka ditu deui atuh nya. Haoji katuh. Mitra tuluy ngurek wah nyangut deui si Ocoy. Mang Idik ge meunang deui ngan sahanapeun teu nu si Ocoy gitu. Wah meunang teu lila gitu da nya waktu harita mah asa babari belut teh. Da kucan ayana nu nyetrum baheula mah masih keneh original pupuk boh naon boh ieu sawah teh malahan mah lamun tos nu arek panen atawa nu arek tanur teh sok aya gitu nya nu marake mah baheula gitu. Susuguh di pambiji lancai aya suguhan aya dawegan aya roti gitu. Ah dawegan anyar keneh neuneun nu anu tanur ku si Ocoy yang dileguk we diinum caina ganti ku cai sawah ku lenger-lengerna aya surutu dicokot. Pokna teh bae da geus dijampean di sana matak ditinggalkeun teh. Mitra teu karasa waktu geus rek jam 8 leuwih beuteung geus ngarebek. Idik. Aparah. Oh sarua urang ge. Pan di maneh eta caina? Ieu cai setik deui, cai aya setengahna deui. Ah sia mah haben we nginum meureunannya. Oh da atuh haus atuh jaba kapanasan. Oh bae hayu di dieu yeuh. Tah eta tah parapatan galang rada gede tah di dinya. Mitra di palebah tongoheun mah pare geus rada garede ngejangkung malahan mah keurareuneuh. Pare bareto teh pare jangkung. Duka naonnya pare nama jenis nama pokona mah pare we kitu. Jadi lamun darongko teh teu katingali di kaangangan oge boh ti nu rada deukeut 10 meter 5 meter mah teu katingali aya nu darongko. Atuh taruang we bener nikmat karasa sampai ka ayeuna nikmatna tauco bubuk tahu gehu jeung bala-bala make sambel teu pira kitu jotang weh ngababad turak taruk ku jotang atah. Watu jaba samalada
cai seeutik deui leguk we ya tong dibeakeun atuh coy ari urang mana hoy atuh Yeuh. geus kitu teh ileug-ileugan si Ocoy si Coy teh cai sadengkeun beak kalemur rada angang wah aing ngapi Mang Coy eta Mang Dik duh kumaha tak kieu yo atuh mitra taneuh sawah galeng sawah ari nu geus jangkung mah pan teu pati teuing dikemplang ku cai nya ukur susukan si galangna we aya dikorehkeun saeutik belah ditu penet belah dieu penet antep we heula sakedeung namper mitra herang cai teh baheula mah da atuh boro-boro kalimbah ayeuna mah boro-boro cai herang di sawah di anu disedot we motongkeun we eta tangkal pare nu ieu kawas penyedot nama serotan geuningannya ku plastik baheula mah sedot teh cai sawah da cai herang atuh si Ocoy teh anda parah serodoseun suruput sedot ku eta ku jarami baseuh jarami ngora itu teu sieun naon teu sieun nyeri beuteung teu sieun naon da yang penting maulah kabuhulan we tapi berkah mitra eueuh nanaon teu jadi mata ku coy nginumna dieu kieu gara yeuh atuh si wadah cai teh botol teh nya sangigirkeun ku si Mang Idik teh berkah ka Allah nu herangna tuh kan aya pinuh deui yeuh botol da mana naon deui sawah komo ieu mah da geus teu diobat lah dieu geus garedek ieu mah mitra atuh ngurek teh rada bebeunangan meunang malasiki meureun duaan teh coy kumaha yeuh belutna rek dikamanakeun rek dijual arek dibagi dua Mending ge bagi dua Mang Dik uing 7 atuh jeung nu uing nu gede nu meunang uing nya bae opek bae atuh genep lah uing ngop Mang Idik da rada laleutik uing genep Mang Idik 8 nya atuh bae sok we mitra geus taros pukul 10 geus teu meunang urang teh geus bebeunangan da geus kajararo deui meureunan belut teh nya rumput panas maju ka panas marulang ya tuh ngaliwatan gateun si Oco si Coy Mang Idik teh Idik ayo ka imah heula rek nginum moal coy ieu bisi paraeh belut atuh ari kitu nya uing baliknya atuh urang geus saurang nya atuh mitra bubar heula bubar papisah si Ocoy mah ka imahna muka pagar ka imahna si Idik mah Mang Idik kaleuh ka kidul Assalamualaikum ieu dihawu ieu ame ieu lebar suluh teu dipake nyanguna dihawu we mah minyak tanah kitu dihawu nyangu teh lain lebar ieu suluh gararing ayo we teh hurung sorangan bisi kahuruan ari ngabubruk mah gitu nyampeurkeun si Ocoy teh ka indungna si Coy teh ya mah ngurek yang Mang Idik tuh menang sakieu euy bisaan tadi bisaan ngurekna si Mang Idik menang malah siki Mang Idik mah beda 8 uing genep da yeuh nu menang uing gede nya tingali alah kuat ka koneng gitu bisaan euy ek dikumahakeun atuh ieu kema-ema we ek dicobek-cobek rek digoreng-goreng cobek geus loba teuing moal mahi sacoet loba ieu mah geus sawareh goreng teh sawareh cobek nu laleutikna jeung bapa maneh mah beukina nu dicobek
kumaha mah we lah. Uing mah geus rek mandi ah. Kareunang ngarateuh. Heuji katuh. Genit leos ka imah nyokot anu jeung sabun. Sabun make tang digantungkeun di kamar mandi. Da baheula mah kamar mandi teh di laluar. Kabeh diekeun rada modern, make jeung aya di tengah imah ayeuna mah WC ge. Baheula mah teu aya mitra, sumur teh di laluar sadayana ge. Keur zaman abdi gitu aya eta oge sapalih gitu. Nu rada mengikuti zaman ka kota. Mun di kota mah nya. Waktu harita mah sumur teh di luar, nyokot teh anu 5 can usanyo 5 bak sakitu gede. Ah, gede-gede teuing atuh bak teh mah ieu teh meni lila pinuhna. Atuh bodo-bodo teuing ieu we kanu jolang. Ieu kanu ember, kanu jolangkeun mandina ari ngadogoan pinuh mah da kolot kuduna ge nu minuhan kitu mah. Teu kinungna. Nyokot teh emer 2 si Ocoy teh. Eusian bawa ka jero, meunang 4 emer. Jolang pinuh, emer aya cadangan hiji geblus si mandi. Ketika caritakeun ngandina terus salin baju kenu rada bersih, kenu pantes. Kocapkeun geus kitu teh, Mak, uing ah, ulin. Ta duit mak. Duit we sia mah katitih ngajual belut we ka kolot teh. Lain kitu mah. Atuh rek ngajual mah geus kaceuyu. Da sok narimaan. Kudu tah 5.000-eun mah sakitu ge. Oh iya atuh. Aya 200 dah. Oh siap mah nuhun. Abi ulin heula nya nya. Heuji atuh sia kade ulah burit-burit teuing deui lamun rek monok teh balik heula ka imah ngomong jadi kolot teh teu arep-arepeun. Nya mak siap. ini leos ya. Ngajugjug ka lapang, ka hareup. Panggih jeung Bah Amir peneleng Bah Amir teh ka Sincoy. Sincoy teh budak kitu ge. Sanajan karek kelas 5 SD maju ka genep kitu nya. Wanian. Naon Mbah penulang peneleng kada ka uing. Sia nimbul buah barudak ieu. Naon Mbah sugan teh geus poho. Moal aing moal poho sampe ka irah ge sia mau buah. Batang kitu Mbah. Jadi pasea mitra. Pasea Bah Amir teh ngadaon pasea jeung barudak jeung budak. Ngasola sakedap mitra. Da aing ge ninga urang teraskeun deui mitra punten. Da aing ge ningali ti jero maneh nu nimbul ti kaangangan tu belah kidul sia titeun Mang Ecep barudak we jiga nu murag padahal aing nyaho ditimbul ku maneh buah teh. Ate ada ayeuna geus arek kitu geus kumaha arek dipulangkeun deui buahna da buahna ge geus eueuh tu kari pelokna meureun teh geus palid ka bawa banjir ka bawa hujan. Oh montong kitu engke deui mah ngomong hayang mah. Ngomong menta boro-boro ieu dibere ge tara kudu ngadaguan kolot atau ngadaguan asak sidik hari ujak mah ngeunah nu ora. Ya sia mah ngalawan wae ka kolot teh. Geus ngomong wae kitu bretek lompat mitra si Encoy. Bah Amir amak-amakan keneh ge. Bari jeung nuduh-nuduhkeun samarukna aya keneh si Ocoy teh, Encoy teh. Padahal geus eueuh. Oh walak teh nya bong kunyuk teh.
aing hanas ngomong kabur kehead teh lamun lain anak dulur diwejak da mitra udah gitu baheula manya jadi henteu mun aya masalah nanaon teh henteu sampeikeun ka jadi goreng gitu jeung kolot jeung naonan henteu ukur sabatas gitu jadi waktu harita mah ngare jadi liwar teh lain liwar kanu teu pararuguh model pauk-pauk terus dijual atau kumaha teu menang dahareun brak diaropi gitu. Nepi we si Ocoy teh ka pabrik urut. Coba barudak keur main kaleci. Coy main kaleci coy. Oh, siata. Ah, teu bisa aing main kaleci mah. Alajo we. Tasi damala euy jagoan mah. Damala ku aing kunangan ameh menang loba gara. Oh bener euy. Coy cekelan urang ieu ridu euy. Atuh mitra. Ngundangan si damala nu jago main kaleci. Wah jarak 3 meter wae maka kacerot ku manehna mah beunang 2 meter wae. Jagoan geus kasaho ka ieu gitu. Geus menang loba. Maneh hayang kaleci coy. Ah, embung jang naon teu bisa mainna ge. Ada minta hiji dua mah. Lus dialungkeun kanu ieu ngadurukan manehna mah resepna teh lain dipaeke. Atuh bareula sia blegug di kanu caikeun bae ah cik kumaha beulahna. Geus panas teh kaleci lung we di kanu caikeun atuh rarenteng dikecek dicendangkeun teh beburisat kaleci teh bubu. Da teu resepeun kanu main kaleci mah malahan teu bisaeun si Ocoy. Kocapkeun rentang-rentang bahomun rek ka sawah da ngaliwatna ka dinya wae. Bretek si Ocoy. Si Ata bretek nuturkeun. Can lunas keneh wae. Geus ini teh lewat bahomun barijil deui. Tekung si Lila datang si Ecep, si Cecep anakna. Aye, kabeneran sia aing. Kabeneran maneh aing kadi coy. Mana si Udi? Oh, si Udi mah can balik. Etan ka dieu. Ieu we urang atuh aya naon? Ka dieu. Digaroan si Ocoy unggul. Lain waktu harita teh ngayu be pare. Eueuh sia pare teh. Eueuh kumaha? Eueuh tempo rek dicopot ku urang anjing eueuh jigana anu meulaan nyokol. Wah, cilaka atuh urang moal menang bonus boro-boro ngarep-ngarep urang teh. Hampura euy eueuh anjing aing nganas motor dibawa datang ka dinya eueuh. Kairah-irah aing bantuan deui lah. Siap lah asal langsung we atuh tong diteuneun-teuneun jual atuh langsung. Oh gitu bener engke mah coy. Irahannya ayo rek ayeuna ge. Mumpung bapa maneh tuker ka sawah. Ya inung urang euy. Pan lain sok ngarame sok sawah kaler jeung si Entang. Oke urang tinggal di situasinya. Lamun situasina aman. Doaan we lah. Tong loba teuing batur ame teu geruh langsung we taekeun di pipir heuri tukang kanu motor jalan tukang. Siap lah. Oke. Ceuk si Encoy teh. Heuleuh mitra. Waktosna ka Bojong Seep. Hapunten. Seueur pisan kitu nya kalapatanana pabaliutna keunda namina ge dongeng. Dari nyata mah kehirupan nu keur dipaju ku urang sararea. Sakitu nu kahatur dongeng judulna Barudak Liwar.
bagian ke-12 keun enjing urang teraskeun tong hilap ka baraya ka dulur-dulur saudara salam dunya di like di komen di channel Sunda Bandung Kidul sareng simkuring Kang Gugun sakitu nu kahatur hapunten hilap bilih aya nu kasebat nami kasebut tempat daya mau ukur dongeng rekayasa di pantes-pantes gitu meh tiasa mudah-mudahan janten hiburan sakitu nu kahatur di simkuring assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.